Kunaon da eta hulang-hulang kitu juga hayam ku cekak. Hayam ku cekak cenah. Sangeunahna we aing ngomong anjir bibi aing ieu. Dikaluarkeun bi urang gawe bi euy. Anu bener Heueuh aing bingung. Piraku ya sana ama digawena tidak mengenal wajah piraku kudu dikaluarkeun mah da euy. Wajah cenah mengenal waktu. Bekerja tidak mengenal waktu lain mengenal wajah. Ampun teuing. Aing rek kumaha maraban anak pamajikan ieu anjir. Aya lowongan sia hayang teh gawe. Nu bener binya. Oh di ditu di kota. Di kota. Nya coba baturan bibi Perusahaan kamari. naon? Di kantor pos Kantor pos? Heeh. Itu perusahaan pemerintah eta mah Nya, bi. arek. Kumaha gawena? Tinggal nangtung we wungkul bari ngelel nih letahna. Alus geura. Anjing. Terus orang kudu kieu nya. Heeh kitu alus kacida. Jangan napalkeun perongko maksudna ieu. Boa ebah. Angger si aja ya geus modalna cukang. Mang ka mana mang? Tah ke material jelas. Imah balocor euy duh. Digeula kedeung. Naon? Ih pangomehankeun. Subaba. Sudi. Dia ya, mang hareuy. Iya HP aja yang leg wae kunaonnya. Amang beureun bisa ngabenerkeun. Tuh HP lagi jadul jaya eta mah. Paling ge RAM-na leutik eta mah. Geus mending meuli deui nu anyar, nu RAM-na gede. Amang rek haji laslin. Heeh. Nitip atuh sakalian RAM. Lain RAM kawat jaya RAM HP. Geus rusuh ya. Aing mah alamat mau jadi ieu mah anjir. Marura ganti pentil keneh anjir. Namun kayak pusing-pusing teuing brad. Kieu kuat riweuh. Babari nu kieu mah. Lain babari sia teh aing geus beakna naon pupuk naon ku urang geus dipupuk geus disemprot mah. Aing geus beak segala rupa ieu aduh aing mah. Da babari ngatasi nu kieu mah brad. Tangkal pendek atuh kanjati taek ieu teh kasarna ge. Tuh. Cekel di duwe loba. Dimang duwe aslina aing mah ieu. Pupuk naon? Teu make pupuk brad. Kan ieu mah tempo tuh nya. Sieuna teh. Guys, di lem Korea amit telaga kayaknya hiji-hiji taek ka luhur. Babari ka cida nu kieu mah. Si rahasia ku aing di lem Altecoan eta di lem Alteco. Lem Korea. Heeh aing ge nyaho tah. Cirah cek aing mah ieu bocor tah. Wah, bocor anjing. Cirah ku aing nu di lem Altecoan mah. Goblok sugan anjir mah nya anjir kadu di lem Altecoan. Dari ieu cenah mah. Nah diambil jeung sirikeun kitu Henteu tutumbenan eta bibi berjiblab kieu anjir gaya teh di mana? Ih tos pangaosan atuh Aduh. masjid. Pengawasan. Hijrah meureun bibi teh nya. Nya. Biasana ge nyumput pan aya nu pangawasan bibi mah. Lada keur hayang Kerayang. Terus geuningan batur mah itu can baralik. Pak Ustad oge eta masih keneh ngabamlam ceramah geuningan. Nah bibi geus balik atuh. Lah bibi puyeng mikiran Pak Ustad mentak balik ti heula. Ya cek aing oge. Da eueuh nu istiqomah anjing bibi aing. Naon nu dipuyengkeun ti Pak Ustad bi naon? Kieu cek Pak Ustad teh kan ayeuna mau teh mawa amal solehnya. Benar. Ari mau soleh mawa teh mawa amal saha eta jadi bingung. Anjing cek aing. Mawa amal kirusdi bi mang soleh mamawat nabi. Begitu atuh bi konsep nabi mata ge tong geura balik atuh. Pancan anggeus lamun bingung nanyakeun ka Pak Ustad ka itu. Ieu tah anjir. Tah baheulana ceuk emak si bibi mah baheulana di pasantrenkeunna kabur. Tah ieu hasilna kieu bi. Gandeng. Ini bejaan kieu tah bibi aing mah gandeng cenah. Jeprowet anjir.